Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barahya Kang Has di mana wae ayana, insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngadugikeun hiji carios pondok basa Sunda yasana Kang Ihsan Wahyudi. Kalayan judul Squad 2000 genap. Nyangakeun kasepuhan Gawe poe Jumaah mah ngan setengah poe tika jam hiji. Ente di mah jam 11 oge uing geus beberengkes deui balik. Teu jadi rek Jumaahan di masjid kantor oge. Kewe di masjid deket imah ngalir sirah. Jeung dumeh eta we haroream pampang nama. Rarasaan teh situasi kantor asa mungkin hardang bae aya nama. Komo teu saprak pimpinan unit diganti, jelema anyar bari rada-rada bosi mah. Asa teh kana semangat gawe oge jadi teu stabil. Asa mending keneh pimpinan anu ti heula, Pak Rahmat. Jelemana sersan, serius santai. Anjeunna mah ka bawahan teh ngartikeun pisan. Asal pagawean beres-roes, everything will be okay. Terkacaturkeun sugan aya bawahan ti divisi mana wae anu ngangluh ku anjeunna. Mana rada manghanjagalkeun basa anjeunna menang promosi tuluy ditarik pikeun nempatan hiji jabatan penting di kantor pusat teh. Asa leungiteun pisan. Teu cara nu ayeuna Bu Siska Business Unit Head anu cek beja lulusan University of Queensland Aussie. Wanoja geulis sih kalahiran Bandung anu ngabogaan pola anu kaitung beda dina mimpin unit tempat uing digawe. Pola anu kawilang tegas, malahan mah leuwih condong kana galak. Acan sih eta oge uing beunang kesentak mah jeung muga-muga mah ulah ngan kungsi we nempo ku panasorangan basa si Wahyu babaturan satim dicarekan ku Bu Siska lantaran aya data nu kurang dina monthly report. Jika tadi karek oge uing datang jol ujug-ujug aya beja anu matak teu pikageunaheun ti si Wahyu. Cenah divisi uing dina nyieun project C5 teh masih aya nu kurang itu ini. Antukna nyel ambek. Nah kurang nanahaon deui. Pan sidik project anu eta mah geus finish. Malah geus asup kana kategori uji akhir. Lang sirah beuki lieur. Antukna jam 11 uing amitan ka si Windy bagian HRD. Sadatangna ka imah, uing ukur nyimpen tas di kamar, tuluy indit deui ka masjid ngadon Jumaahan. Balikna uing teu ka mana-mana deui, ngadon ngadaweung dina balkon kamar. Sabot ngahulang kareunge HP disada. Taksiran mah aya WA asup. Kojengkang muru kana meja tempat nyimpen HP. Bray, aya sababaraha pesan WA nu tacan kabuka. Ngan barang nempo pesen WA anu pangluhurna uing rada kerung. Bu Siska? Pak Ihsan pulang? Katanya sakit ya? Iya Bu, sakit kepala. Tapi udah izin tadi sama Windy. Cekeng ngabales WA ti manehna. Oh, oke.
Anyway, bisa telepon nggak bentar? Cek nak. Kuing teu dijawab. Ngadon ngahulang deui. Kayak asa beda. Penasaran. Langsung uing mihulaan mencet tombol dial. Halo Pak. Cek sora ti ditu. Kumaha kondisina ayeuna Pak? Tos sakinten Bu. Cek uing asa-asa. Syukur. Mudah-mudahan Senin tiasa masuknya. Amin Bu. Ini Pak, sebetulnya tadi saya mau panggil Bapak ke ruangan saya setelah Jumatan. Tapi dengar katanya Bapak udah pulang. Emang kakaraeun manehna nyarita rada santai kawas kieu mah. Da biasana oge tegas wae ari nyaritana teh. Atawa keur neneh-neneh bonteng gitu. Ada udang di balik panto. Tapi bet seudon. Iya, maaf Bu. Ada apa ya Bu? Cuk uing. Sebenarnya sih tadi saya mau bikin kejutan, tapi pas dengar Bapak sakit jadi di cancel. Pokna bari ngahehe. Dulu eta make jeung Sri Sagala. Wah, kejutan apa Bu? Sebetulnya gini, intinya saya mau ngasih selamat. Project Bapak sama tim ternyata lolos uji buat dijadiin main list kerjasama kita sama Malaysia tahun depan. Serius Bu? Uing nanya setengah cangcaya. Iya dong Pak, masa saya bohong? Tadi pagi General Manager Pusat telepon ke saya. Selamat ya Pak. Pokna Daria. Wah, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ibu baik deh. Gitu teh. Barilah atuh poho. Yan udah ajak nyarita teh Bu Siska pingpinan uing. Tapi paduli teuing sasaha ge ari ngadenge warta pikabungaheun mah. Jigana moal bisa da jaim teh. Oke deh Pak. Sekali lagi selamat ya. Sampai ketemu Senin depan ya. Pokna. Baik Bu, makasih banyak Bu. Cekeng nganuhunkeun. Telepon ditutup. Tidinya Buragiru uing marksaan deui chat WA. Bruh breh, ucapan pangwilujeng ti babaturan tim. Jigana maranehana oge karek apal wartana bieu. Di antarana anu matak bagja pisan mah bahasa aya kiriman WA ti GM pusat anu eusina nyebutkeun yen project tim uing sukses asup list seperti anu disebutkeun ku Bu Siska tadi dina telepon. Uing ngucap syukur ka Anu Maha Agung ku pirang-pirang nikmat anu sakieu gedena. Sabot uing anteng macaan chat ti babaturan di grup, aya deui chat nu asup breh ti Bu Siska. San, Squad 21 masih ingat? Ospek 2006. Sajongjongan uing ngahulang. Panon teu ngicep-ngicep nempo kana layar HP kana WA ti manehna. Naon maksudna? Salah kirim gitu? Buatnya salah kirim. Tapi aya kecapsan. Artina ihsan atuh. Tapi keheula uing ingat, Squad 2 hiji mah pan ngarang kelompok uing baheula bahasa ospek kampus tahun 2000 genep. Ngan non hubunganna jeung manehna. Jeung kunaon manehna bisa apal? Uing beuki baluang. Keur kitu sup deui chat ti manehna. Aku dari Squad 18-an. Eueuh. Atuh lamun kitu mah uing jeung manehna teh kungsi sakampus atuh. Dunya teh geuning heuri nya euy. Ngan eta we anu teu nyangka mah manehna ti Squad 18 tapi nahabet nyaho tur inget ka uing nya. Sedengkeun uing mah boro-boro. Komo jeung bari beda squad mah dalah nu sa squad ge geus paroho deui. Wah, nyaan lamun kitu mah
ingetanana seukeut tah si Bu Siska teh. Wah, iya Bu. Berarti kita dulu bareng ya. Tapi maaf, malah saya mah gak ingat sama Ibu. Ibu waktu itu kuliah di kelas apa? Uing Malik nanya ke manehna. Aku kelas B3. Well, aku di kampus itu teh cuma 2 bulan san. Kabujang si papa ngali tugas ka Ausi. Janten we sakeluarga kalabat aku diboyong ka ditu. Oh, mohon. Cekeng. Ingan atuh manehna lulusan ti Universitas Australia oge. Udah lama banget ya san. Nu jual deui WA ti manehna jiga nu keur ngumbar panindengan. Uing ukur ngabales ku emot seuri nu ngajajar. Tapi yang aku gak bakal lupa mah waktu kamu nolongin aku dulu san. Eta Uing ngahulang deui. Nolongin naon? Poho lain naon. Soalna loh basih nu ditulungan ku Uing teh. Sepertina bae baheula keur kuliah mah Uing teh sok purah nulungan babaturan nyieunnan tugas presentasi atawa tugas kuliah sejena. Dulungan babaturan nu geuring, dulungan babaturan nu kungsi digebugan ku preman terminal, dulungan babaturan nu kasurupan jurig susukan. Loba we pokona mah. Nah, ari Bu Siska harita kungsi ditulungan naonnya ku Uing atawa bawa lebeng deh kah. Atau selanya kin disambung deui. Pokna nutup obrolan. Siap Bu. Jangan panggil Ibu panggil Siska aja. Kajabi pami di Padamelan. Gusti, jangan panggil Ibu cenah. Panggil Siska aja. Alah. Dikit tuh teh, iya hate, nya iya hate, jo jadi tepugur rasaan, derderan, ratuk tutunggulan. Uing tengah balas, kalah mencerong kana HP salila-lila, bari ngararasakeun nu pagaliwata jeroan dada. Kagaruahkeun teh ku sora azan ti masjid, nu ngelewung meupeus sawangan Uing ka manehna. Ka Bu Siska Wanoja Gelis kalahiran Bandung. Jag badaya sakitu anu kapihatur carios pondok squad 2000 genep yasana Kang Ihsan Wahyudi. Hatur nuhun ka Kang Ihsan anu parantos mercantenkeun carpona ka pribados. Mugia katampi kalayan kabingahan. Dipungkas wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.